Kanjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri paksaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegerukan nangis pipir masjid baturna arulin rayap rame seneng bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kependaku Rasulullah rasti bujang ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas eukeur bingung jawabna teh aduh Gusti nyatos pisan ieu dinten bunga dinten seneng pisan seneng sote ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mangaras teu sugem aku ayana Idul Fitri manahringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditinggal ku rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh dipangku dirawu aduh ujang sok ngahudang macan turunya iraha jeung di menara batilan jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipinpin ku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu maneh henteu wawuh abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kangge seneng bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalakan nunduk atos tilu dinten ieu abdi punduk aduh kasepnya deudeuh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugeut na perang Badar dawuh Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah ieu
angkeun rai anjeun hei ali geura raku dulur anjeun mana cucu Dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjeun geura ajak ulin Fatimah Ali Hasan Husein midedengangkeun dulur rai teras dibubunga dugikeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu eman saur Hasan Husein yuk mang urang ulin sareng batur urang amang ngulin lilin teras amang suka bunga ulin gatrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulya mudah-mudahan urang husnul khotimah maot tetep iman Islam pasti geuna susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkeun pikeun umatna umat Kangjeng Rasul anu pangmulyana sareng urang ngarep